si kardun jalma anu ngedul gede bohong loba ngawadul munyarita si ganunya manehna tayak ka era lamun janji kasasaha kuring moal rek sulaya nyatana ukur carita bahasa direka-reka wanci keseberang si kadun dan daek kudang terus morongkol diharudum sarung repeting si kardun muliat kudang nah eta disebut kardun kalakuan beda jeung batur boga HP ngan ukur dikubur kardun jalma gede wadul tukang bohong gede ngawadul mun nyarita si ganunya manehna teu boga ka era lamun janji kasasaha manehna moal rek sulaya carita bahasa direka-reka wanci keseberang si kardun dan kene hudang morongkol bisa sarung repetik muliat hudang nah eta geuning si kardun kalakuan beda jeung batur boga HP